Meresan gudang tempat panyelengleman berit, lanjut ngalongok pusaka hiji-hijina, tuluy balikna nyieun mi setan. Tah ieu sangut timal adrahi anu poe kamari anu menang ngenongkeun dina lomari tiis. Apan kitu cenah papatahna teh, omat cenah pas datang teh langsung bukaan timalna teh bisi haseum, lamun moal diopi mah asupkeun heula kana lomari tiis. Tah kitu cenah besti. Tah ieu bari nungguan sanguna panas, urang bari meresan heula gudang anu pinuh ku beutrak betruk. Nanahaon atuh da kalah kot disilengleman beurit ieu teh besti. Heueuh atuh da eukeur mah jarang katincak ruangan ieu mah. Heueuh jarang katincak ku jelema besti. Ari ku makhluk lain mah nya balawiri we meureunnan. Atuh da bakal betaheun sigana teh di tempat anu nalamru kieu mah. Matak ayeuna mah urang beresihan ngarah kalabur. Nya da sok kajongjonan si bunit mah. Sok kitu dari migawe pagawean dibarengkeun dina hiji waktu teh. Keur fokus kana hiji pagawean anu hiji deui kapopohokeun. Heueuh jelema pohoan kieu mah ulah sok jajagoanan matak ge. Geus we migawe pagawean teh hiji-hiji angeuskeun. Heueuh nyeta apanan sok hayang geurata rapti geuningan besti. Sakitu waktu zaman kiwari mah kot nerelekna geuningan. Tah ieu si bunit boga tahu siksa sesa kamari daripada dipicen mending urang salametkeun. Ditambahan we nog sasiki ieu teh besti. Lumayan pan jadi deui deungeunna anu ngeunah atuh geus asak mah hanyatkeun we kana piring. Alhamdulillah geus ararasak we ning tah kari ngahuapkeun. Singkat cerita ieu si bunit geus beres sarapan, geus beres ngajejelan beuteung, atuh langsung we ning ieu sesebret meja kompor jeung wastafel. Tah ieu wadah nu rarewokna urang manian. Tring. Tuh beres we nalalang kring kabeh. Lanjut deui ayeuna mah urang nerekel ka luhur yeuh. Waktuna ayeuna mah migawe proyek 4M besti. Tah ieu mimiti urang menjahit heula bubututan. Alhamdulillah ning ya hasil mupu teh ararasa kabeh. Tah ieu ge nu juragan sigana ararasak ieu. Atuh geus meunang mupu mah kabeh biasa we urang titipkeun dina kenteng. Lanjut deui ayeuna mah kana muihkeun bubututan. Tah asup-asupkeun we kabeh si bubututanna teh. Atuh geus arasup kabeh mah tuluy we puihkeun. Atuh geus pupuihan kitu mah tuluy we hayu urang tinggalkeun ah. Lanjut deui kana MK3 melipat bubututan. Heueuh sok sanajan hawana teh tunuh migawe pagawean ieu teh. Tapi wayahna we tunuh-tunuh oge dilakonan ning ieu. Atuh tuluy we lanjut deui kana proyek terakhir, menggosok atawa menyetrika bubututan. Tah pagawean ieu mah ripuh ku nyeri cangkengna besti. Alhamdulillah bubututanna geus diampihkeun we. Poho besti teu ka video heula. Singkat cerita ieu si bunit erek ngalongok pusaka hiji-hijina ning ieu dibaturan ku si bungsu. Ari pek teh dikunci sia besti kana jalan eta mah. Atuh geuleuyeung we urang ka jalan belah dieu. Mudah-mudahan si bapana keur aya. Assalamualaikum. Ning tuh trojol we geuning tah aya ti dapur. Si bapa teh keur meresihan lomari cenah besti. Ning yeuh ampun kot beak. Tapi untungna teh lain baju anu osok dipake cenah. Datara dibuka-buka teh apanan. Singkat cerita beberesna geus tarapti. Tah ieu si bunit geus aya di rerompok deui. Kulantaran pulang capek melongkeun si bapa beberes. Atuh kot ngadadak babeledagan ieu beuteung teh sia besti. Atuh tuluy we si bunit teh nyieun mi setan ngarah cenghar. Nah aku